Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sedena pencinta cerita Sunda tanam dengi Sunda versi Manggina Mara sahabat di mana baik alamatna kumaha daramang dengan tieu wargi pamugi bae sehat jasmani oge sehat rohanina aya dina lindungan atanati panangdayungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan nu dipihara pusim guring siang kalayan wargi sadayanan jungan ngantos cerita Sunda dina judul Sidibelaan karangan Kilik Sati Sumedang bagian nuka 22 hanca urang katunda bagian nuka 21 urang nyarioskeun narita Sarip tos damang malihan nuju ngobrol sareng bojona Nyi Aisyah teh nya kumaha lajeng naik carita mangga dijeng ngademkeun etang-etang landung bang beberah. Syukur ari kitu mah Kang ngan omat sing sabar kene teu kudu hariwang da usama kuring ge kuat kene pokona marek cageurna kasakit sok lila beda dijeng datang na manitara kanyahoan nya geun lah da geus kitu kuduna sakigi ngarasa untung akang teh sabab gering teh aya anu ngaulaan aya anu mangkusahakeun aya nu miara bagja akang teh asa tetulus digantung bakat kubuma cik Sarip ngebrehkeun ka bunga hatena sabab ayeuna karasa bagjana di rumah tangga teh ayeuna jadi dina Sidibelaan keur keuna kulara. Ih Kang ari urusan eta mah pan geus jadi kewajiban sarerea nuhune ari katarima mah kuring ge milu bunga ngan anu kudu dipikirkeun ku akang teh lain kuring tapi Bi Uci jeung Mansur sabab maranehna ge milu bumela lain bae tanaga oge harta jeung jiwana kuring teh bingung kumaha males kahadean ka eta jalma sabab utang budi nu sakitu gedena moal kabayar upama teu ngabelaan ku cara kitu deui taina cikumaha pamikir akang sabab Imam Mansur teh geus dijabal ku Tarji dipake mayar hutang urang. Cek Aisyah kapaksan nerangkeun hal eta padahal sanyana mah can hayang nerangkeun bisi nambahan pikiran ka Sarip. Pugu akang ge mikiran eta sabab lamun teh dibelaan ku Bi Uci mah euting kumaha urang teh tapi kenai daina mangge salamet kari mikiran keur mulang tari mana akang janji dina hate lamun geus jag-jag rek usaha satekah polah hayang mulangkeun imah jeung tanah Bi Uci mun diparengkeun mah hayang leuwih ti kitu nya syukur atuh ari kitu mah Kang kuring ngarasa regreg sabab hate akang jeung kuring sarua nya muga-muga we sing aya milik sarerea sangkan hutang budi ka Bi Uci kabayar ngan aya hiji deui anu moal kabayar nyatana hutang nyawa. Cik Aisyah dumarida inget ka Mansur nu teu aya beja-bejana acan malah rek nanyakeun ka Aki Cakra ge can kaburu hutang nyawa na saha anu geus ngorbankeun nyawa keur ngabelaan akang cik sebutkeun sakalian ngara akang jadi nyaho. Mansur Kang. Mansur sobat akang anak Bi Uci nya anak Bi Uci tembal Aisyah bari carinak dah da kumaha pangna bisa maot kumaha mimitina kieu eta teh Kang derek-dek Aisyah teh nyaritakeun lalakonna ti mimiti datang ka Aki Cakra nepi ka dangat harita diterangkeun taya nu kaliwat sangkan kahartieun ku Sarip. Atuh Sarip meningah hulang ngeras inget ka sobatna nu bare topaturai di wongkon dai luhur nepi ka ayeuna can tepung deui sabab basa Mansur datang Sarip macan eling pisan atuh asa can tepung we Sarip mah. Kutan teh kitu sah pileuleyan sur si horeng nepi ka kituna nasib maneh teh gabelaan kuring nepi ka tega ngorbankeun jiwa Sarip ngomong sorangan kawas nyarita keur didina
Da Mansur magis puguh eueuh di dinya. Kumaha mulang tarima na Kang? Terus terang, akang teh teu sanggup mulang tarima kitu mah. Sabab ari teu ngorbankeun nyawa deui mah, hutang budi nu sarupa kitu teh moal bisa kabayar. Jadi ayeuna mah iwal ti kudu ngadoa ka Nu Maha Kawasa. Sangkan amal hade nu dilampahkeun ku Mansur sing dibalas ku kahadian anu leuwih loba. Atuh saja bana deui urang bisa mulang tarima kaindungna nyatana Bi Ucih. Geus ayeuna mah ulah kapalangnya bela Bi Ucih teh urang anggap kolot pribadi. Da kanyaahna geus karasa gini. Ulah dianggap nulian, anggap kulawarga sorangan we. Tah gitu sah. Nuhun atuh Kang. Eta teh sapikiran jeung kuring. Hayu urang babarengan usaha ngarahutang urang tereh beres. Ngan isukan kuring teh menta idin ti akang. Rek nepungan di kaki cakra Kang. Nya teu naon sah. Jeung aya tepungan memang sakuduna. Sabab kudu nganuhunkeun kana jasa-jasana. Oge sakaliane tanyakeun kumaha ari perkara Mansur. Na kudu dipulasara atawa henteu. Sabab ieu mamatak susah. Dianggap hirup da eueuh. Atuh dianggap maot da taya layona. Pek tanyakeun sakalian kaki cakranya. Syukur ari kitu mah Kang. Keun urang tanyakeun isukan. Pek atuh kuring rek mantuan Bi Ucih. Boga kene parudeun keur engke pas sore. Cek Aisyah bari cengkat rek ka dapur. Jung atuh keun edangan sakitu badamikeun mah. Tembal Sarip harita kop kana goreng pisang. Geus rek am dihuapkeun ras inget harita manehna ka Mansur. Pisang tetulusi dahar anggur dicecekal bari diajak nyarita. Ieu pisang teh ngeunah karasana nikmat. Tapi bakal leuwih nikmat lamun kumpul di jeung Mansur. Na kumaha nasib maneh teh Sur? Naon sababna pangna bisa leungit? Nah dilegleg ku jin atawa dibalangkeun kanu jauh? Dedeh teuing Sur. Urang teh can kungsi ngarandapan senang kalah geus paturai manten. Kitu ceuk Sarip bari panonna neuteup ka panyaweran. Nu ceuk Aisyah mah urut diukna Mansur. Dina raraga narekahan manehna begi ka cipta dedegan Mansur teh kokolebatan dina kongkolak panonna. Lila Sarip sadar mikiran wae nu geus eueuh mah moal aya gunana. Buru-buru istighfar am ngadahar pisang beak hiji. Kop kana gelas sin teh. Barang rek diinum breh Mansur nembongan. Atuh teu tulus nginum teh pok Sarip harita nyarita deui. Sur ulah melang ulah hariwang. Sing janglar jeung gede hate. Keun bae mama tanggung jawab kuring. Moal burung diulus nepi ka iraha bae ge. Nuhun Sur. Kabela maneh katarima ku kuring. Ayeuna kuring geus cager kari nungguan jag-jagna. Kitu ceuk Sarip pregot nginum. Kitu kaayaan Sarip mangsa harita meunang sabaraha poe mah gawena teh ngan ukur dahar nginum ngajentul. Kitu we unggal poe. Da puguh can kaduga barang gawe teh jeung can bisa kaditu ka dieu manehna teh. Cag urang tunda heula kayan Sarip anu masih keneh lalungse. Ayeuna urang kocapkeun di Aisyah nu geus ngingki gerek nempungan aki cakra. Harita teh kabeneran hade poena.
katurug-turug keur mejeuna haneuteun atuh di jalan tepi karasepeun teu mata kareueung teuing. Nya barang datang ka imah Aki Cakra, Aisyah dibagiakeun ku pribumi sabab kaparengan Aki Cakra jeung Nini Cakra keur ngadaweung di tepas. Cat Aisyah unggah terus munjungan ka Aki Cakra jeung Nini Cakra. Pek diuk nyai luruh heula lanan. Cek Aki Cakra someah nakar, ari Nini Cakra ngalios ka pawon rek nyokot susugu. Aki, abdi teh ayeuna mah tos lugina Aki. Margi tos aya nu sanggem ngabelaan Kakang Sarip nanging Aisyah tegebat nyaritana kaburu datang Nini Cakra bari nanya, kumaha nu geuring teh nyai? Mun tos damang ayeuna mah da tos jasa luntang lantung tos keur saeuntuang mun kitu we nemeh tiasa kacai paling tebih naing abdi teh gaduh sesah anyar margi nu ngabelaan Kang Sarip teh teu katulungan. Cek Aisyah dumaruda inget ka Mansur nu can puguh karuhan nasibna. Nak umaha nyai saha nulungan si Ujang teh? Kang Sarip teh dibelaan ku sobatna ku Mansur Aki. Nanging anjeunna teh leungit tekan tenan ka mana-manana. Abdi mah melang sok sieun dilegleg ku jin mata sewu teh. Sakumaha saur Aki ti payun. Terus maksudnya rek kumaha ayeuna atuh? Sumuhun ka hijina bade ngaturkeun nuhun kana piwijang Aki nu sakitu saena. Dugikeun ka damang deui salaki abdi teh. Atuh kaduana bade naroskeun perkawis Mansur, nah anjeunna teh ka mana? Hirup keneh atana pitos maot. Upami hirup keneh di mana ayana? Kumaha nulunganana? Upami tos maot kada kumaha deui? Da abdi teh bingung. Margi bade mulasara teh layona teu aya. Cek Aisyah manina rostos sagala ditanyakeun. Oh, jadi kitu maksud hiduplenya. Kekelanan ulang mikir heula ngajawab eta mah. Sabab lain pasualan gampangnya. Cek Aki Cakra terus ngaulang barinya kelantarangna. Aisyah jeung Nini Cakra jarempe teu wanian ngaganggu kan keur ngimpleng Mansur. Nya sanggeus sadalila Aki Cakra batuk terus tanggah balik karung. Jigana mah nu diimplengna can kaciri. Akhirna Aki Cakra ngadehem kop kana cai teh regot nginum heula. Cilaka nyai. Jang Mansur teh aya nu ngahakan ieu. Kahariwang Aki jadi kanyataan. Sabab jin mata sewu datang ngaganggu ka Jang Mansur. Ngan aya untungna. Ari Jang Sarip mangis katulungan. Lalembutan anak geus balik sarta geus ngahiji deui jeung aya di imah. Tapi Aki ge bingung. Teuing kumaha nulungan Mansur teh. Ceuk Aki Cakra anjeunna ge bingung ngeunakar. Ya Allah ya Robbi. Janten Mansur teh aya nu ngahakan nya Aki. Ceuk Aisyah bari ngusap dadana. Hatena jadi tagiwul teu puguh rasa. Nya kitu bener. Sabab dina imprengan Aki Mansur teh geus aya dina jero beuteung jin ieu teh. Manehna keur ngajentul nangkep tuur. Ngan anehna teu maot. Ari ceuk tetempuan batin Aki mah
tapi duka tuh ngari bukti nama heuda aki gitu nyaho atuh kumaha atuh nulungan anak aki nyaeta aki ge susah ieu mikiranana duka kumaha kumaha atuh aki karunya teuing ka Mansur nebikeun ka kitu mun maot kudu puguh ngara bisa dipulasara ulah kieu da matak susah aki keun bae nyai ulah dipikiran teuing pasrahkeun ka Allah anu Maha Kawasa nyiptakeun bumi jeung eusina ari urang mah henteu daya teu upaya usik balik angging ku pangarsa anjeunna ulah bingung-bingung teuing bisi matak jadi kasakit tarima we ku kasadaran cek Aki Cakra ngabeberah hate Aisyah nya aki nahabat bingung-bingung teuing nini ge ari hate mawatir malang jeung karunya tapi ari geus kitu nasibna manyadalah di kumaha atuh wayahna sing ikhlas sing ridho sing gede hate pasrahkeun ka Nu Maha Kawasa eta teh tawakal ngaranna kitu cenah ceuk Nini Cakra milu mapatahan ka Aisyah aki oge nini ku abdi ge kahartos nanging pangorbanan Mansur teh tos seueur pisan marginya hartana nya tanagana ayeuna jiwana aki ge ngarti tapi kumaha atuh kahayang Nyai ayeuna abdi teh hayang mulang tarima na kumaha carana ki apaan aya keneh hindungna lain aya ki malima sabumi sareng abdi sakauma anu parantos diterangkeun ti payun ayeuna mah asa jeung indung pribadi tadi ceuk Aki mah minangka mulang tarima kajang Mansur piara indungna hormat sakumaha kakolot sorangan lamun hidup bisa ngagumbirakeun hatena eta teh geus leuwih ti misti mulang tarima teh sabab mulang tarima ku harta mah keuna ku beak eta teh nuhun ari kitu maki luyu sareng emutan abdi naing kumaha tu ari Mansur na teu kada dihajatan upami teh amatilna tujuna matang puluh jeung sajabina cek Aisyah manehna panasaran keneh tetep we saboga hutang cenah atuh Aki Cakra mani ngagak-gak seuri geus kitu pok ngajawab Nyai mah sok pahili arina naon teh ieu Nyai hajat tiluna 7 matang puluh jeung sajabana eta mah henteu wajib malah malamun urang teu mampu heug maksakeun dibelaan nganyuk ngahutang kum hukumna teh bisa keuna kana haram eta teh sabab nu diwajibkeun dina mulasaran maot mangan 4 rupa kahiji ngamandian kadua mungkus uboe katilu nyolatan kaopat ngubur geus ngan sakitu nu wajib nama lamun geus kalakonan 4 rupa teh lunas kawajiban urang moal aya nu nagih jadi urusan hajat mah teu kudu dipikiran mana komo ari kaayaan Nyai walurat mah nah make mikiran hajat boga rejeki magunakeun keur nyumponan pangabutuh kajaba lamun Nyai sagala loba eta mah teu nanaon najan rek muncit munding oge ngan niatna kade sing bener sabab lamun salah niat bisa cilaka deui. Oh gitu jantan kada kumaha atuh abdi teh Aki
Dalaresan di tewalurat bujeng-bujeng kanggo hajat. Kanggo nedak sadi dinten ge sesah aki. Cek Aisyah hatena rada ngemplong. Lamun hidup bener-bener hayang mulang tarima ka Mansur. Pek doakeun sing nya-nya. Unggal ta salat fardu doakeun sing husu. Sangkan arwah Mansur ditampi ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta ditampi iman Islamna, dihampura dosana, terus laksanakeun unggal peuting dibarengan ku rasa ikhlas. Insyaallah Mansur bakal menang hampura ti Allah serta bakal caang padang di alam kuburna. Apaan? Tadi kubur aki. Aisyah nempas Nyai dikubur sote hari aya layona. Ari eueuh marek ngubur naon. Ngan kade sing inget manusia teh bakal ngalaman opat alam. Kahiji alam arwah, kadua alam dunia, katilu alam barjah, kaopat alam akhirat. Ari alam barjah nyaeta alam kubur antara dunia jeung akhirat. Jadi najan layon manusia teu dikubur dina bumi ge, ari arwah nama tetep bakal ngalaman cicing di alam barjah. Tak gitu. Oh kitu nyaki. Kahartos satu ari kitu maki. Mugi-mugi we Mansur teh sing diampura dosana ku Allah, sing dicaang padangkeun di alam kuburna. Amin. Tah gitu maksud aki ge. Nuhun atuh aki. Ayeuna mah abdi regreg dupina mung sakitu maksad abdi teh. Daya deui. Salajeng nama disungkeun piduana ti aki sareng ti nini. Supados abdi tiasa ngajalankeun eta amanat. Cek Aisyah muka saritaanana sabab maksudna geus parat. Didungakeun pisan ku aki Nyai. Syukur ari amanat aki katarima. Muga-muga sing jadi obor pikeun nyaangan hati hidup. Nu keur kapoekan. Kade ulah salah tekadnya. Sabab lamun salah tekad bakal ngarusak kana sakabeh amal urang. Sing waspada ieu sarta sing eling ka Allah. Hatur nuhun aki. Permios atuh hapunten. Abdi teh ngarerepot. Aisyah munjungan ka Aki Cakra jeung Nini Cakra. Teu ngarepot ke Nyai Aki mah bunga kadatangan ku Nyai teh asa ka incu pribadi. Berala tu gera mula gera urus nu geuring masing pulaken. Kade ulah bosan-bosan dina miarana sabab salaki teh panutan urang di dunya. Awewe nu semujud ka salaki eta teh alus. Katampi pisan aki hatur nuhun. Bra gera mulang sing salamet di jalan. Sang disamitan Aisyah indit ninggalkeun Imah Ki Cakra. Hatena ngarasa tentrem asa aya nu nyaangan. Teu balueng cara tadi ayeuna maboga tekad nu pasti manehna rek diajar ibadah sing bener ngalakonan kawajiban salaku umat Islam. Sajeroning lempang teh hatena teu oleh nguji ka Ki Cakra. Anu bisa dipikolot, bisa dipuntangan tulung. Ras diinget kana lelakon anu dipedar ku Mansur yen merah dari mateh kitu-kitu eusina atuh hate Aisyah beuki caang beuki buleud kayakinan yen manusia teh kudu nyaho kana tugas kudu apal kana jalan bener sangka nepi kana tujuan ulah kasasar nyalampa.
kacatur di jalana aduh Aisyah geus nepi di kaimahna kasampakna salakina keur ngabaheuhai dina golodog udud bari nempokeun hayam nu ngoreh bari kat-kat kukut nyalukan anakna. Keur naon Kang Sarip jiga nu antang teuing nih. Aisyah setengah ngagebah nu keur anteng atuh Sarip mani curingha. Geuning maneh sah kumaha agi cakra teh aya? Aya Kang, kabeneran teh nyaraba jauh malah ninina ge aya deui. Kumaha cenah? Sarip ngerasa penasaran atuh derek-dek Aisyah teh medar papatah ti aki cakra teh. Kabeh dibejar beaskeun ngara kahartieun ku Sarip. Oh kitunya. Syukur atuh ari geus bogoh masa. Akang ge gede hate asa tentrem ayeuna mah. Yuk urang ngadungakeun ka Mansur sangkan ditarima ku nu maha kawasa. Ceuk Sarip dari anaker hatena ngara kacak. Nya kitu we ayeuna mah Kang. Ulah loba ting pamikiran nu lain-lain bisi kabawa ku sakaba-kaba. Sarip ukur unggut-unggutan manehna ngarti kana pangajak pamajikanana nu memang kaharti ku pikir. Kahontal ku akalna papatah aki cakra teh akur jeung kereteg hatena. Satuluyna mah Sarip teh tetep sabar ngalakonan nasibna anu batan sakitu. Tapi lalila mah jag-jag deui bisa udar-idar kanu jauh malah geus kaduga ngalasuluh. Kira-kira 3 bulan ti saprak gering Sarip geus bisa deui usaha kawasa sari. Tunda heula kayan Sarip anu geus cager deui sabihara-bihari. Ayeuna urang nyelang heula nyaritakeun Tarji nu geus lila tara ulin ka lembur Jati Putri. Tisaprak ngajabal imah bi ucih Tarji tara inget ka Sarip. Sebab inget soteh mun aya tagiheun eueuh malat teh poho. Dina hiji poe ka imah Tarji aya nu datang hiji lalaki tengah tubuh ngaranna Mang Udi. Asal nama urang Tarogong Garut ngan ngumbara di daerah eta geus meunang 5 tahun. Harita teh Mang Udi jeung Tarji dariuk ditepas ngalobrol ngalor ngidul nyaritakeun urusan usaha jeung tataneng. Nu akhirna Tarji teh nanyakeun paniatan ka Mang Udi bisa aya perlu nu penting. Lain Mang, urang teh ngobrol mah geus sila teh. Geus ka mana bae. Sagala dicaritakeun ulah loba ti ngobrol teu puguh bisi kata lanjuran ngomongkeun batur apan dosa eta teh lain. Ceuk Tarji alus adina nyarita mah. Mohon jang ngomongkeun batur teh ulah dosa eta teh hukumna. Tapi nu tadi mah da lain ngupat lain ngomongkeun tapi nyaritakeun nya Mang. Tarji miheulaan tah kitu jang. Leres pisan eta teh. Salajengna kumaha atuh? Lain kumaha Mang. Puguh kuring nu rek nanya. Nah aya pikir saeunaon Mamang teh bili aya peryogi mangageureun saurkeun. Urang badamikeun mumpung teu loba semah yeuh. Maklum ka imah kuring sok jujul wae semah. Ku Mamang ge kauninga geuning. Nuhun pisan. Mang teh gasik ditampi enggal dipariksa. Margi leres pangan ka dieu teh aya peryogi. Isin-isin ge maksa gene da kasurung ku butuh. Tagu gituna hapunten nu kasuhun bili kudungkapna Mang teh matak ngarepotkeun kana manah ujang. Ceuk Mang Udi canpok ari ngedalkeun niatna. Henteu teu ngarepotkeun teu sing. Biasa jalma mah perluna teh ka sesama manusia deui. Teu naon Mang, biasa eta mah. Mangga geura saurkeun nah aya peryogi naon? Kieu jang. Mang teh hoyong merenah teh. Hoyong tiis ceuli herang mata hayang ulah loba bicaritaeun. Apan ku ujang ge kanyahoan Mang teh cicing teh ngahiji keneh jeung mitoha ieu teh.
Tayuna aya maksad hayang misah, tapi can kiat ngabangun bumi. Taku gituna manawi aya milik mang, oge manawi ngajodo. Nah, bade ngawawar bumi anu di Jati Putri. Manawi teu acan pajeng kanu sanes. Da gitu maksad dejang. Ceuk Mang Udi nyaritana dari anakar, horeng butuh ku imah manehna teh. Atuh tarji ge mani atoheun, lantaran geus lila nanawarkeun eta imah, tapi can aya nu meuli. Da urang dinya nama nyarahun. Eta imah teh hasil ngajabal. KBG urang Jati Putri mah karunyaeun ka Bi Uci jeung ka Mansur. Bagja teman mang. Nuhun ari kitu carana mamang. Kuring bunga sebab eta imah teh memang rek dijual. Sabab kuring butuh duit keur namahan modal dagang itu. Katurug-turug duit anu ngait dina imah eta modal muning eta teh. Dagu gituna tangtu imah mah bisa dijual ka mamang asal hargana keuna. Palai sabaraha eta teh jang? Mang Udi marah mai. 200.000 mang, murah lah. Datangna ge lega. Mang Udi ngajengho karita. Tapi teka ciri ku tarji mah. Ari sabab harga sakitu mah kawilang puluk atuh. Da Mang Udi gigis nyahun modalna. Aduh, geuning awis na jang. Kumaha paman 100 atuh. Nuhun adi tawis mah ning moal kakasangakeun ari sakitu mah. Margi abina rugi, peke lah kurang 10. Ayeuna mah kieu we atuh jang. Mang bade ningalian heula ka ditu. Bari sakantenan ngabantun pun bojo sepados parat badamina. Tangke bade nempangan deui ka ujang. Ceuk Mang Udi bisa pisan mutuskeunana ngarah teu panjang carita. Dasanya nama ku harga teh teu wani. Tah sae kitu mah jungelah ku mamang tinggalian. Malah mah bisi palai ka jerona bawa kuncina. Ceuk tarji bus ka imah. Tegung Sri lagi sebalik di bari mawa kunci song dibikeun ka Mang Udi. Nuhun jang permios Mangga mang sing lancar lah. Mang Udi seuri leos indi trek ngajug-jug ka Jati Putri nu maksudna marek ngilikan imah teh. Maksud usahnyana rek nanyakeun ka Bi Uci naha sabaraha nu nyana jeung hayang nyaho heula kaayaan imahna. Gancangna catur Mang Udi geus nepi kanu dijugjug langsung muru ka imah teh. Kolotrak mukakeun kunci, bus ka jero alak ilik ditenakeun. Da hayang sidi kana kaayaan imah. Keur kitu terojol aya nu datang si Horeng Sari. Mang, dibeli ku mamang ieu imah teh nya. Ceuk Sarip bari tuluy abus nuturkeun Mang Udi. Geuning ujang pugur di pikiran ieu teh lah. Mang teh butuh ku imah hayang marena kumaha cager jang. Mang Udi malik nanya bari ngajak sasalaman gep ku Sarip ditarima. Cager mang, palai sabaraha cenah mang? 200.000 cenah jang. Tapi can wani mangat sabab mahal teuing. Paling luhur ge 80 citaksir ku ujang. Sabaraha kira-kirana imah jeung tanahna ieu? Kieu mang, sanjana mah ari ngijir harga mah keuna we najan 200.000 ge. Tapi mamang kada emut mang. Ieu imah jeung tanah teh aslina mah dibeli ku harga 45.000. Sabab ngajual nage sasat kapaksa. Peda kuring jeung Mansur boga hutang ka Tarji. Jadi ieu imah teh ulah wakawani meuli. Boro-boro mahal najan murah ge ulah waka. Encan resmi bisi Mansur ngagugat. Kitu ceuk Sarip harita manenang haja nyarita kitu ngara imah eueuh nu meuli. Lain rek ngagokan kanu butuh ngan Sarip hayang ngawara ka Tarji jeung di manehna boga cita-cita hayang meuli deui eta imah jeung tanah. Rek dibikeun di ka Bi Uci kitu maksudna. Anu bener ieu teh jang. Mang Udi colohok. Bener mang, loba saksina urang dieu mah nyaho kabeh. Ari soal beja mamang sorangan geus ngadenge.
tapi pananya teh ukur beja bohong da puguh teh nyaho mimitina. Jadi mun kitu mah beja teh aya bener na atuh. Sebab mangge kungsi ngadenge yen ujang oge milu kabaud kana urusan ieu teh nya. Lain kabaud deui mang, kababad malah mampir cilaka apaan. Maksud ujang kumaha atuh? Teguh kumaha pokona mah ngabejaan we ka mamang. Bisi engke aya Mansur nu ngagugat kuring ngakarunya we ka mamang. Sebab ayeuna teh Mansur keur eueuh. Lain ka mana-mana tapi keur guguru arek ngawarah ka Tarji. Rasakeun engke mun Mansur datang Tarji teh ngalengak geura. Kutan teh kitu jang. Teu wani atuh ari kitu mah. Sabab waktosna wargi selena teh nya kapan. Logina dipungkas dicekapkeun duwi ka dieu heula carita Sunda dina judul Silih Belaan karangan Kilik Sati Sumedang bagian anu ka-22. Pamugi carita Sunda tiasa katampi kalian kabingahan. Insyaallah Silih Belaan bagian anu ka-23 enjing dina waktu susami. Pamugi urang sadaya tiasa ditepang daunkeun deui. Sakali dina mancen sim kuring Madina Marang ngaturkeun nuhun ku prasalana. Wilujeng katurai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.